Domba naon anu sukuna genap? Domba mah kabege cokorna opat. Weh, lain salah. Naon atuh? Domba nu keur macet. 8 berarti cokorna. Ya genap atan nu 2 menumpang. Balik anjing. Siapa hitut hareupeun aing nih bau. Saha nu hitut ai maneh? Maneh nih bau. Yeuh, dengekeun. Ulah wakan nuduh nu jauh maneh teh. Maha kitu Bibir maneh tah sampai irung sabaraha senti. 3 senti. Balik sungut sia nu bau anjing, goblok. Anjing. Cek eta tanggal naon, Cek? Bangkuang. Nah, bangkuang teh paranjang kitu. Kayaknya atuh bangkuang mah paranjang. Ieu nama sikina mah. Oh, ari bangkuang mana nih teu garantung. Oh, atuh lama anu ngagantung mah siki kanyut, de bangkuang mah di jero. Oh, gitu. Mende bentes ngomong kanyut sehet. Neng, urang rek nanya yeuh. Naon le? Ai bulan puasa teh di bulan naonnya? Antara Februari jeung Maret mun teu salah mah. Salah goblok sia teh. Naon atuh? Nya puasa mah di bumi nya di bulan atau Goblok. Lihat mulai teh ka dieu ya. Hayo tuh, ada mah. Kemana? Ongkorek ulin teh ya. Aduh, hampura men euy, teu bisa euy. Naha? Heuh, cek dokter teu meunang hasem jeung kanu lada. Nah, hubungan apa urang manjak ulin lain ngarujak. Heuh, beungeut si hasem kok boga tilu lada pisan euy anjing vitamin teh. Yang bule, Euy. eta kunaon mun digaram kitu banget. Heuh, cek urang teh nyeri huntu cek euy. Ka puskesmas atuh, atanapi ka dokter. Geus anger wae cek euy. Kunaonnya obarannya? Wah, atuh kitu mah coba ngalamot momok urang. Bari ngomong, Ngomong naon? di mana momok nyeri huntu. Sudah najis anjing. Nurus tunjung, ari nganyuk ka aing, ai jarajan di dieu geura. Anjing, ngena kieu. Goblok teh, ari nganyuk ka aing, ai jarajan keun batur sok sia barayar hutang. Gara-gara mana sok nyak anjuk wae anjing. Paring. Angkut bangkrut. Teh, aya maneh parawan lain. Parawan atuh, Tapi pernah di parawanan. pernah, tapi lain ku nyanyut. Kunaon atuh? Curug anjing di kia-kia gitu. Anjing, aing hayang ieu ya dicurug. Le, Naon? daripada maneh gawe le, ngejadaog di kebun kacang le. Terus kumaha? Meni ayeuna mah kieu we pangalamatkeun mah urang bule. Oh, ganya. Siap. Ayo buru la. Geus lila masya le ngeunaheun le. Aduh. Ayo buru le. Bu. Urang mah ieu pamprage bari geus di kumaku sarwat ku malah buru kinclong. Ayo bule. Ngong. Buat le. Maksa. Ayo atuh riset tanam maksa anjing. Naon? Kenaon aing mana satekan wae. Kumaha urang atuh udah naik ka maneh mah bosen goblok. Awas mun hayang ku aing mau dibere. Atuh hayang atuh. Wah, oi cuaca halusnya mah ulin lah. Nah hujan. Benar kudu bau. Nani? Mana? Ulin, nani itu? Ngilu. Hayu sok atuh naik. Yuk. Maksud aing teh naik ka dieu eta mah lain naik atuh. Naon? Naik ka dieu. Nah, atuh eta mah naon lain naik atuh numpang bener eta mah. Ini anjing. Kenal le. Ieu keur ngorehan kebun kacang batur euy. Sia mah kebun kacang di korehan. Deukeun bae atuh. Korehan mah ieu kacang aing le. Naon rek dikoreh?
Heeh. Geus lila anjing. Sedih kurang anjing. Sobat teh. Goblok. Geus lila teh. Hanger anjing. Itu anjing segitu.